Para anu mulia wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung anu judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh para wargi nincak bagian ka 38. Para wargi atuh dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Panji Wanara. Kocapkeun harita para prajurit sabada datang ka nagara. Manehna laporan ka Patih Winata dibejakeun atuh digambarkeun ti awal nepi ka akhir. Ditetek teu aya nu kaliwat atuh perkara perjalanan manehanana, pangalaman manehanana pang-pang nama. Dina nggoni ngahareupan Patih Kunjaya make jeung leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Eta nu ngajadikeun kaheran teh. Rengse atuh para prajurit laporan mah ditarima kalayan dina kaayaan dari Yanaker. Lantaran memang manehna teh kungsi nyarita ka 8 prajurit. Ngeunaan nu aya Patula Patali jeung Raden Santiaji oge nyimas Larasati. Atuh puguh we sabada meunang keterangan kitu. Bari manehanana ayeuna meunang onangan cenah ti Mama Kiai Ampel Gading. Sabada para prajurit baralik mah atuh Patih Winata tuluy ngagerendeng. Aing lamun teu daek ngalaksanakeun atawa nedunan onangan ti Mama Kiai Ampel Gading kacida salahna. Lantaran Raden Santiaji jeung Nyimas Larasati aya dina panangtayungan Mama Ampel Gading. Aduh, kacida pisan untungna. Aing kudu nganuhunkeun ka Mama Kiai Ampel Gading. Aing ngerek niat lah minta paidin ti Kangjeng Raja we. Aing mah pura-pura rek ka mana we. Moal nyebutkeun rek ka Leuweung Bungur moal. Moal rek nyebutkeun ka Walungan Cisane moal. Tapi aing rek nyebutkeun ka mana we buah. Minta idin mun perlu cuti aing mah cuti lah di nagara. Kitu para wargi gerentesna Patih Winata. Atuh teu kacaturkeun deui kumaha carana anjeunna menta idin ti Kangjeng Raja. Kocapkeun para wargi sadaya atuh Kangjeng Raja ngidinana kana paniatanana Patih Winata. Satadina mah digulik sakrek aya naon-naonna tapi bel Patih Winata nyebutkeun kaperluan cenah nu aya Patula Patalina jeung urusan pribadi. Pang-pang nama hayang ngahangkeutkeun ilmu panemu jampe pamake. Hayang ningkatkeun ilmu nu ayeuna dipibanda. Atuh hamadaek teu daek Kangjeng Raja ge nedunan sok sanajan Kangjeng Raja tadina mah teu mere idin sabab diperlukeun pisan Patih Winata teh. Sedeng nepi ka ayeuna Patih Kunjaya can mulang-mulang. Akhirna mah Patih Winata atuh sabada meunang idin manehna miang nuju ka Leuweung Bungur. Malah mah atuh harita oge manehanana geus pasang rok jeung Mama Kiai Ampel Gading. Nganyarita ngaler ngidul silih bageakeun maklum geus lila teu patepung. Basa patepung teh waktu morok teh. Waktu morok teh aya hiji denawa barang geus lila robah wujud jadi Mama Kiai Ampel Gading. Atuh puguh menipogot ngobrolna antara Mama Kiai jeung Patih Winata. Harita ge Patih Winata cumarita. Aduh, Mama, abdi teh nyangakeun teu langkung Mama we bade kitu bade kieu oge Mama. Nu utami abdi mah poekeun ngeunaan sahana nu geus ngajait si Kujaya Mama. Margi numutkeun katerangan ti para prajurit nu diutus ku jisim abdi. Dongengna teh kitu cenah Mama. Ki Patih Winata ku ngarasa masih keneh poekeun nanyakeun deui bakating ku ngarasa panasaran nu taya papadana.
Ai cek pameleng mama nu melaan kasih kunyaya teh tang tu guruna nuka telah resi raksa bungkaya nuti heula geus mantuan jeung ngamelaan deui kana pagawean si kunyaya jeung nenawang asih ku kituna ayeuna mah Kipatih Winata saheulaan mah di dieu we heula meninga mulungan heula pangarti jeung ilmu panemu nu aya di diri mama Kipatih. Sasat nama hidup teh kudu boga ilmu keur ngaduan ilmu si kunyaya. Kumaha daek atawa henteu Ki Winata. Dariana keur Mama Kiai Ampel Gading cumariosna dipungkas ku saya ginteuna Patih Winata matuh heula di dinya bari di sina guguru ilmu. Keur Patih Winata asa ditomok congcot atuh para wargi. Asa ditomok congcot eukeur mah eukeur manehna teh hayang namahan ilmu panemu jampe pamake. Kari-kari ditawaran pisan ku Mama Kiai Ampel Gading. Keur Patih Winata mah aya paribasa mobok mangi gorowong. Ai kang abdi mah bingah nu aya mama, sugema nu nyata. Hatur nuhun satia canage kana kasayan ti salira mama katampi ku si abdi kaulanun. Jadi daek nya guguru heula ilmu ka mama. Ujuk sumanga sejak ngiringan mama. Kumaha ari Raden Aji sareng Nyimas Larasati mama. Eta ge reke dikeureuh ku mama ditarekahan Kipatih. Aduh, hatur nuhun atuh mama. Kipatih Winata ngarasa bagja taya papadana. Ku ayana Mama Kiai Ampel Gading baris nurunkeun ilmu panemu jampe pamake kadirina. Atuh ti harita beurang peuting taya kendatna teras-terasan Kipatih Winata dibirin ilmu panemu. Boh ilmu lahir, boh ilmu batin. Malah atuh teu karasa tos saminggu lamina Patih Winata matuh di padumukan Mama Kiai di tengah leuweung bungur. Nya dina poe nu kadalapan enjing kene Kipatih Winata diajak badami di teras bumi Mama Kiai Ampel Gading. Bari disaksian ku Raden Aji kalih Enden Larasati. Nyakitu deui Ki Jagra jeung Ki Badra nu araya marengan ngiring nyaksian kana kaperyogianana Mama Kiai Ampel Gading ka Patih Winata. Ku saminggu lilana narima wiridan ilmu panemu jampe pamake ti pangersa Mama Kiai Ampel Gading. Atuh lumayan ayeuna mah ilmuna Patih Winata teh geus nambahan. Malah Mama Kiai Ampel Gading harita nyarita ditujukeun ka Patih Winata soan tenang ngagalindeng da puguh hiji sepuh anu linuhung ceuk paribasana sugih ku ilmu cenah para mitra sadaya beunghar ku pangabisa. Memang atuh Patih Winata ge parantos lami ngalap pangabisa nya nyuprih ilmu di mantenna. Anak King Winata, ayeuna geus nincak poe nu kadalapan hidup babarengan jeung mama saparakan di dieu. Kalayan ilmu lahir ilmu batin najan sacan sampurna pisan, tapi geus kacangking ku hidup. Insyaallah upama kaselempek mah atuh kudu adu hareupan jeung jalma nu ngabogaan pangarti luar biasa. Hidup baris bisa nyang hareupanana atawa naninganana. Kahijina eta atuh kaduana upama hidup lila-lila teuing ninggalkeun nagara. Bisi kangjeng raja leungiteun atawa melangeun wireh hidup ngampleng taya mulang-mulang. Tah ku kituna ayeuna geus datang kana mangsana culuk kana waktuna. Pikeun hidup mulang ka karaton Ki Winata. Atuh nuhun Mama Kiai, wireh salira parantos kersa maparin ilmu panemu aji tumasarana ka jisim abdi kaulanun. Ku ayeuna mah kaya jisim abdi teh teu kosong bolostrong teuing saperos ti payun-payun. Sumangga danget ayeuna keneh jisim abdi bade wangsul kangge ngabujeng deui ka karaton kaulanun.
Nanging pun ten jisim abdi aya bade ditaroskeun heula ka pangresa mama kaulan. Pokna Kipatih Winata estuning pohara ajrihna ka pangresa mama Kiai Ampel Gading nu parantos ngawirid rupa-rupa ilmu panemu jampe pamake ka anjeunna. Mama Kiai Ampel Gading ngiser calikna nyaketan ka Patih Winata. Naon nu ngajadikeun kapanasaran hidup teh Winata? Aya 2 perkawis mama. Oh, bejakeun. Kahiji perkawis Raden Aji sareng Nyi Laras. Nah iraha kinten-kinten ada ramang deui teh mama. Upin kaduana perkawis ibuna Den Aji nyatana Nen Dewi Nawang Asri. Na mending dikaluarkeun bae ti panjara gatuh saparantos jisim abdi ka nagara. Atanapi kumaha mama? Da eta mama nu ngajantenkeun ka panarsaran jisim abdi teh. Ku kitu namugi mama luntur kalbu lejar manah keur sangawalerna supados jisim abdi tiasa nangtoskeun sikep, tiasa tenang emutan kaulan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita Mama Kiai Ampel Gading cumarita. Teu naon-naon Ki Winata. Atuh pantes we upama hidup aya kapanasaran saperti kitu teh. Kumaha baris dijawab nu dipalar supaya hidup bisa tenang hati, gembleng pipikiran. Tur bisa nangtukeun sikap sakumaha ceuk kahayang hidup teh. Nu kahiji perkara Den Aji sareng Nyimas Larasati. Memang kumaha baris diakalan, najan kitu hanya kal mama tacan bisa nangtukeun. Nah halila keneh nahasa kedeung deui dina bisa nadamang teh. Nah iraha bisa namulang deui atuh jadi manusia. Sakali deui ngeunaan hal eta mah mama teh can bisa nangtukeun ayeuna Kipati. Muga hidup sing sobar, kalayan teu perlu marojeng jahat keun kumaha mama we urusan eta mah. Hatur nuhun pamikitu mama isep abdi ge nyangakeun kumaha pangresa mama we kaula nuhun. Anu kadua napati perkara Den Nawang Asri ibuna Raden Aji sareng Nyimas Laras. Keun sina aya di panjara heula bae, ulah waka dibebaskeun ayeuna ku hidup. Lantaran upama dibebaskeun ayeuna yakin Kangjeng Raja baris benu ka hidup teh Winata. Tah kitu jawaban ti mama. Jeung dipikir-pikir asa leuwih aman di panjara Nyimas Nawang Asri teh. Tibatan anjeunna dibebaskeun. Muga hidup bisa ngarti kana maksud mama, maksud caritaan mama Winata. Sumangga kaulan mama, jisim abdi moal bade ngalalangkungan kana pangresa mama. Sareng memang kahartos pisan ku jisim abdi ge. Sagarupina name didugikeun ka pangresa mama kaulan. Ya syukur. Kalayan urang silih duakeun bae, sangkan urang salawasna aya dina kasalametan. Tur salamina aya dina panang tayungan mantenna. Amin ya rabbal alamin. Red Ki Jagra jeung Ki Badra kalayan pokna. Ki Jagra, Ki Badra, ayeuna mangsana urang paturai. Ayeuna waktuna keur urang paanggang. Samemeh kuring pa jauh leuwih ti heula kuring teh. Ngaturkeun nuhun kana kanyaah jeung kabela aranjeun. Nyaeta pangpang nama ka Nyimas Larasati jeung ka Raden Santiaji. Oge kabela anjeun ka para prajurit nu dalapan. Muga-muga dina mangsa nu baris datang urang bisa papanggih deui Ki Jagra, Ki Badra. Duaan para mitra silih pasal selang ngajak sasalaman ka Patih Winata. Bari harita teh ngomong pada cenah ngucapkeun kasono. Boh Ki Jagra nya kitu Ki Badra sajroning ngariung teh. Harita bari jeung ngedalkeun kekecapan mileuleyankeun kanu bade mulang.
Atuh para mitra teka ampuh make jeung rembai cimata sagala rupa. Pangpang nama kagagas atuh. Kupatih Winata nu sakitu sobarna sakitu bageurna. Nu karasa asa jeung dulu repet kuhini salila babarengan 8 poe di dinya. Sabada wareg sosonoan jeung Ki Jagra katut Ki Badra. Terus Ki Patih Winata pamitan ka Raden Santiaji jeung Nyimas Larasati bari pokna. Aden Aji kalina laras. Wayahna ayeuna mah dikantun heula ku Mamang margi lami-lami di dieu. Pilih tuang rama di karaton leungiteun. Atana pideudeupkeun mugi bae kapayuna urang kiasa ditepangkeun deui atuh Raden ne. Mangga Mamang wilujeng angkat. Wilujeng angkat Mamang kade ibunya Mamang wiak pilih kumaonam. Nya Mamangnya nitip ibu mugi sing sering dilongokan ka panjaranya Mamang. Aduh Raden kalihinden. Sing percanten bae ka Mamang wireh Mamang janji baris nalingakeun kana kaya tuang ibu. Sawangsuna Raden oge di dieu mugi bae sing tiasa ngajaga salira. Bilih kumaonam kawantu di jero leuweung luang libung amengan ge ulah kanu tebih teuing nya. Mangga Mamang piwajang Mamang ku abdi sareng ku Nyila Adi Laras baris diestokeun pisan. Tema Raden Aji bari manah nama tos nyoreang emut bae ka karaton. Da menurutkeun kana kreteg hate mah meuni hayang geura junga nyarengan Mamang Patih Winata. Mulang ka nagara terus hoyong ngamuk di ditu bari ngaluarkeun janten ibu nu ayeuna aya di Lebet Panjar. Sabadareng sepamitan kasadayana kalebet oge. Karaden Aji sareng ka Nyimas Larasati kebat Ki Patih Winata teh mulang ngantunkeun padepokan tunggang kuda nu salami 8 dinten aya di dinya. Atuh aya di pengkereun bumi Mama Kiai. Ayeuna di tunggangan beuki malami beuki gancang. Malah teras bae kuda teh kamemetna dilumpatkeun ditegarkeun gancang natra. Dugi ka tebihna ngantunkeun padepokan Mama Kiai Ampel Gading. Ngaso heula para wargi ngaso. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Saparantosna teu aya Ki Patih Winata nu maksudna saja mulang deui ka karaton nagri Mandalawangi. Terase Mama Kiai Ampel Gading sasauran ditujukeun ka Raden Santiaji sareng ka Nyimas Larasati. Raden anakin atuh sareng hidup enden laras bagur. Abdi eyang aya naon eyang? Eyang miharep hidup duaan masing betah tumanina aya di dieu. Dipadumukan eyang najan hidup duaan tacana mulang deui kana kaayaan saperti ti heula. Ulah ngandung harti hidup diantepkeun ku eyang lantaran sanyana eyang teh terus neangan akal tareka. Pikeun ngubaran hidup duaan kitu tah bagur. Mangga eyang abdi sejang ngestokeun pisan kana kasauran eyang. Mung ieu eyang aya kapanasaran 2 rupi eyang. Pokna Raden Aji bari mencrong seukeut ka Mama Kiai Ampel Gading. Atuh lajeng Mama Kiai Ampel Gading sasauran. Cing atuh geura kenalkeun. Naon nu jadi kapanasaran hidup teh Raden? Kieu eyang ayeuna teh apana Aji teh perantos dipasang jarum emas dina tarang ajinya eyangnya? Nya terasna kumaha bager? Naon hasiatna kanggo Aji mah eyang ku ayana dipasang eta jimat? Kahiji minangka ciri. Yen hidup teh lain monyet samanea, lain monyet biasa tapi memang hidup teh monyet kaljajaden anaki. Kaduana insyaallah hidup baris aya dina kasalamatan salilana salila rumingkang. Leres teh ya insyaallah cing anu kaduana naon nu jadi kapanasaran hidup teh kasep.
Eta mamaku aya nama pamu nama eyang pertos ngawirid ilmu ka Mamang Patih Winata. Abdi ge hoyong atuh eyang diwirid ilmu sapertos kitu teh. Caritana Raden Santiaji semunu ngarenghi kelantaran hayang diteduna naon rupa nu jadi kapalainan. Mama Kiai Ampel Gading mesem we damelna barang ngadang cariosan Raden Aji sapertos kitu. Lajeng anjeunna sasauran tenang naker. Nyaan hidup teh palai gaduh ilmu panemu. Aji kadigjayaan seperti Kipati Winata kase. Leres eyang nya teu naon-naon. Ngawitan dinten enjing mama baris nurunkeun ilmu panemu ka hideep anaki. Ayeuna mah mending amengan we heula kaditu ajak tuh Mamang Jagra jeung Mamang Badra. Ngan ka hade ulah jarauh teuing. Mangga eyang. Malas ngiling Kang Haji. Ulah. Akang mah bade kaleuweung senengkeun nyai mah. Entos aya tempatna di balong keing mangdamalkeun para catri. Langsung saya amengan di balong we ulah palai ngiring kaleuweung nya. Terus ios tuh aina tuh pangalungkeun atuh Kang Haji ke balong. Nyilaras teh teu maksa hayang ngilu ka Raden Aji. Lantaran nya leuwih tumanina aya di balong nu memang pikaresepeun jeung pikabetaheun. Mangakeun ku akang balangkeun ke ka balongnya. Ulah tali teuing nya Kang nya. Moal atuh. Tos kitu Raden Santiaji sareng hatuh melajeng mayun deui ka pangersa Mama Kiai Ampel Gading kalayan pokna. Eta eyang guru aji teh ayeuna mah yang di landing ngaran lah ulah Santiaji eyang guru. Naon sababna kasep make hayang ganti ngaran sagala. Mama Kiai netep sekret ka Raden Aji nya kitu deui Ki Jagra jeung Ki Badra. Katilu Nyilarasati ge babarengan mancokeun paneutupna bari pinuh ku kaheran jeung kapanasaran. Ari lantaran upami nganggo ngaran eta teh sarerea ge tangtu apaleun. Mau pami urang nagara ka payeuk ka baru ngalanto kaleuweung bungur, heug moro atawa kumaha we lah. Kana tangtu baris apaleun moal boa jadi tewak terus dipaehan. Tamargina Haji mah usul atuh ka eyang. Mugi ngaran Haji diganti. Duh, saya oge usul teh Aden. Aduh, Mama. Memang telepat kangge keselamatan Raden Aji. Langkung saya jenengan ade digentos we ku jenengan sanes Mama. Ki Jagra ge ngaharita teh para mitra sadaya ngadukung naker ku ayana Raden Aji palai gentos jenengan. Abdi ge ngadukung Mama. Memang saya kangge keselamatan Raden Aji. Pokna Badra deui. Nya kitu Nyimas Larasati sarua ngedalkeun dukungan anak-anak kapalaina Raden Santiaji. Mama Kiai Ampel Gading manggut sababaraha kali tanda nu ngartos kana kapalaina Raden Santiaji. Nu kiwari nuju kenging musibah patali salirana masih keneh saurang sato monyet. Mangrupa monyet sabada di emutan radalami. Lajeng we Mama Kiai Ampel Gading sasauran lirih nakeran. Nya teu naon-naon Raden. Kapalai Raden kitu ku Mama sejadi laksanakeun. Kalayan alasan memang kahartos. Atur nuhun atuh eyang kinten-kintenna naon nami nu pantes kangge Aji teh eyang. Kumaha lamun hidup ku Mama dibere ngaran Panjiwanara. Ngaso heula tageuning judulna kapendak para mitra jadi Panjiwanara teh nami Raden Santiaji. Ngaso heula ngaso. Barang anjeunna ngadangu atanapi anjeunna teh ngabandungan caritaan eyang anu katelah Ampel Gading, eyang Kiai Ampel Gading atuh Raden Aji harita teh nyarita. Panjiwanara eyang? Bener. Ngaran hidup teh ayeuna mah Panjiwanara, ngarah taya nu apaleun kana kaayaan hidup nu sabenerna. Cing naha kersa atawa henteu.
Nyalah persatu eyang memang saya oge nami Panjiwanara. Red Kanyimas Larasati lajeng Raden Aji tumaros. Mari Nyimas panuju atawan teu. Karena nami Kang Aji kitu wirena ayeuna mah nami Kang Aji teh Panjiwanara. Satuju pisan Kakang, memang sae jenengan Kang Aji teh Panjiwanara. Lala satuju. Ayeuna mah Kang Aji teh katalana Kakang Panjiwanara. Tetapi biasa wela tetapi disingket nama Kakang Panji. Nyimas Larasati geestu satujunaker kalayan ngarojong kena kaputusan Mama Kiai Ampel Gading anu masihan jenengan Panjiwanara ka Raden Aji. Nuna tuh atuh Nyimas Kang Aji ge Kang Panji ge binganaker ku ayeuna pangrojong kitu ti salira Nyimas. Regreg sugema bingah keur Kang Aji mah. Red Kaki Jagra jeung Ki Badra kalayan pokna daria. Kumaha ta Mamang Jagra kali Mamang Badra? Nah ngedukung kan teu wirehna menami Aji digentos ku Panjiwanara. Nyata atuh disingket teu nami Panji. Ih, pantenan we ngarojong Maden. Sae jenengan teh Panjiwanara. Tema Ki Jagra semono muji ka Raden Aji. Mangge ngadukung Raden mamalah mah estu ning payus kekalayan pantes naker Raden kagungan jenengan eta teh pokna Ki Badra deui ditungtungan ku nyereng. Nya nuhun atuh ire sadayana ge ngarojong ngadukung ka Aji keur mibana eta nami. Mawi ayeuna ka payun mah nyebat teh Panji we nya. Ulah nyebat Aji Panji we komo upami nyebat Santi Aji mah ulah lantaran bising bahaya. Waktosna se